Iya, ngapain ceris? Aduh kan ya mata kesain oke ninja. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, sama kelabat. Mana cari. Kian orang-orang lah sih neng nak. Ari haji ya tadi kawin mawa tuh mas nak. Atuh mawa mas mah haji mah. Mana coba? Iya, tuh mas mah tuh. Kapi euy. Mas. Pan bejana teu jadi kamar ngajual. Di mana we haji mah tuh. Kebenangan deui kamari. Yakin kan? Di polisi. Eta lagi. Oh iya. Polisi teh yo. Wah, mantap. Aduh. Pengelola dipanggil kan, Ci? Geus nyata kemana pengelola teh lila itu. Urang yeuh, telepon naon? Oh, nyata Pak Haji geus teu sabar teh deh. Aduh, bobong geus kaberangan ya euy, telat euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, punten ya telat abi. Mohon. Bi teh aya kesibukan. Atuh ayeuna mah meureun urang mulai we nya. Sok mulai. Pak Haji nya anak mas kawinna. Aduh, gagah Pak Haji ngomong gitu. Mata kadieu nya atuh Pak Haji mah. Aduh, punten Pak Haji. Sok atuh. Iya, Ye urang surat-suratna. iya tah. Teh marek mau 10 kilo Haji teh. Mun Berat teh ah. urang mulai we atuh Pak Haji nya. Ya sok. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi nikahkeun Neng Euis ka Pak Haji Mahyu bin Pulan dengan mas kawin 10 gram dibayar kontan. Abi nampi nikahna Neng Euis ka abdi ngangge emas 10 gram dibayar kontan. Kumaha Pak RT? Sah. Alhamdulillah. Oke, kan atuh Ji, masna kumaha teh? Oh, poho aduh. Oh, kurang pakikeun eta mah. Mama. Berang, iya. Juga perjanjian yang saja aduh. Ini mah nyamper rasa sablon meren. Sebelum, yuk. Kenaon mama pacul? Kan boga perjanjian jeung saja teh. Pokoknya. Oh, dawan punya kota paculnya. Hai bro. Duh, buat poho boga perjanjian nih si Haji euy. Tuh, kan kita macul. Iya, bang ya. Berang kieu aduh. Sarung se itu sebenarnya mah euy. Sarua. Aduh, geus boga perjanjian da atuh. Aduh, poho teh mau sange di deka. Wah, pasti disebut anjing daging ku Haji. Ya, nya oga aja pelit gitu. Wah, beuting we atuh di. Lain, itu Haji kunaon deui deka. Itu, tuh nya. Pengen gitu nya. Para raur gitu nya. Lain orang jailan wah. Ayo orang jalan. Sekali-kali Haji pelit gitu. Emangnya katanya Pacu. oh bener. Ya, dia dengan cantiknya. Duh, mana ngona kita sablu. Tok ngelerowan ke Pak Haji keur genah-genah teh. Eta we Pak Haji punya panyun kitu nya kunaon? Sakit deui beta teh adek aduh. Nya kunaon Pak Haji teh pilawan? Tong ngehonan teuing lah. Nya si teh karek init lain sablu si teh. Geus beurang oge di. Oh, panyata Pak Haji si Kiplina karek nyamper ieu teh. Nya ngasa sablu soalna di ditu Pak Haji. Sisi gunung.
Apa Pak Haji? Hoi, apa mah tuh ngeroyos ti lajeng ke si Kipli. Kayak borang-borang dianturan ke Pak Haji sama-sama wae mah. Oh, atuh kitu mah urang ayeuna ini geus Kipli nya. Heeh. Heeh. Salam bola tuh jeung Pak Haji Oh. mah. Siap Kipli deh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nah, ari barudak nu sok ka haji teh aduh. Tok kara ganggu wae tulikeun di sugan tuh aduh. Duh, jauh enak kita. Itu sawah haji teh. Waduh, sejauhnya. Oh, gunung gitunya. Ayo, gentakeun mah. Mana Sawaji teh? Itu luhur. Oh, jauh gini. Ini urang gentakeun. Capek, aduh lancar. Ini capek manten macolan lagi. Yuk, Haji teh.